Wahajaba angkal istisyrok ayal ittila'a ala asroril ibadah jeung sakapeung Allah nutup timane karena biasa ningali rahasia-rahasia nu aya dina hate manusia ma fi qulubihim tegasna sifat-sifat hati anu aya di manusia ku Allah ditutup teu nyaho min khairin aw syarrin nyatana manusia boga sifat hati anu bagus atau boga sifat hati anu goreng manehna teh nya bahkan teu peduli jeung naon aing nyaho hati batur ibadah lain naon lain wa dzalika min lutfillahi bika ari ditutupna ku Allah tinan nganyahokeun rahasia nu aya dina hate batur urang teu dipasian terang kanu aya dina hate batur min lutfillahi bika eta tina sawarena karunyaeuna Allah ka maneh urang teu nyahokan hate batur teh Allah karunyaeun ka maneh sebab maneh mah can boga rahmat ilahiyah hatena encan aya rahmat ilahiyah encan aya karunyaan anu bangsa pangeran anake Allah mah kanu hukum ge karunyaan rek ka jalma Islam ke rek ka jalma kafir ke ka jalma tukang duraka ke ka jalma nu tukang ibadah Allah mah karunyaan ai urang mah paneun kitu teu akur be jeung urang laju bae balakatan sehat mangka lamun dibere kitu lamun dibere nyaho kan hate batur itu mah teu balakatak sehat wae rek teu moal dahar darajat maka teu dipasian ngarep nyaho kan hate batur eta teh lindut billah bika eta tina sawarena karunyaan Allah ka maneh